Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida anu dipika hormat, sareng rancangan anu dipika cinta. Bikin ngamimitian iya biantara, mimitina sim kuring ngucapkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun kana rahmatna, urang tiasa ngumpul dina dinten ieu dina kayaan sehat walafiat. Para hadirin, dinten ieu abdi bade ngadugikeun perkawis pentingna ngajaga kebersihan pikeun kesehatan urang sareng kumaha carana ngajaga supados cegah penyakit. Kebersihan teh bagian dari iman. Urang kudu ngamimitian ngajar barudak ti leuletik kumaha pentingna ngajaga kebersihan pikeun kesehatan. Lamun urang bersih, hirup bakal nyaman jeung jauh tina wabah penyakit. Cara panggampangna pikeun ngalakukeun ieu nyaeta micen sampah di tempatna. Ieu tiasa nyaga banjir. Saterasna, urang gotong royong sareng warga setempat supados lingkungan tiasa hirup. Sareng olah hilap ngabersihkan bumi nalira supados nyaman kanggo diri sareng keluarga. Sakitu anu kapihatur ti sim kuring anu tiasa ditepikeun. Mangga dihapunten kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.